Aduh, geus gararing ye. Poe kasur. Ai minggu teh kieu ye, guys. Ai minggu teh kieu ye. Segala rupa dipoekeun. Kasur, bantal dipoekeun segala rupa. Aduh, geus gararing, guys. Geus gararing. Ai panas mah ye. Spray oge geus gararing, guys. Saya kita aduh segala rupa disiseuhan ai pre gawe teh. Alhamdulillah geus garing euy. Gimana sahabat Meta di sana? Ada yang moekeun kasur jeung spray jeung bantal di sana sahabat. Wah, gararing ya, besti gararing ya. Nyeseu isuk-isuk poena alus ya, suasana panas ya. Gararing besti. Gimana sahabat-sahabat Meta? Poe Minggu nu libur gawe siga kuring ya, siga urang ya. Terus nyari sihan acan, gararing can. Gitu sahabat. Alhamdulillah ya geus gararing. Keur gawe isukan ya lamun teu disiseuh ayeuna pan. Isukan teh make naon? Gitu besti jadi kudu disiseuhan kabeh poe ayeuna teh. Jadi gararing isuk teh besti celana gawe, baju gawe segala rupa disiseuhan. Lah itu ya mah bari jeung hitung-hitung bari ngonten we atuh besti. Jahitan pepoean kada cek suhu ge segala rupa ge bisa jadi konten. Bisa jadi konten anu mah segala rupa ge. Yang penting mah konsisten cenah semangat. Mudah-mudahan we atuh besti lah. Aku semangat kieu mah yeuh. Moe baju, moe cangcut oge jadi konten. Tapi kapiral cenah yeuh. Batur oge loba geuningan moe baju, nu moe naon. Mereka jadi viral guys ya, geus gararing guys ya. Gararing. Alhamdulillah gararing. Gimana besti nu popoean di sana gararing teh? Mero poean gararing teh besti libur ya, poe Minggu. Libur poe Minggu salam. Sing sarehat ka sadayananya ngontena sing pada sarumanget ya, terutama ka pemula-pemula anu lagi berjuang di FB Pro. Salam semangat, salam.